ya nuhulun dari kopea aku nanti kok nuhulun dari tiung nah aing jalman ada dia wing curiga kaca naon sababna pangna lecet salah maksa nyebut ayat itu reaksi tina kubakan apal awal deui nu pangapal kana dirina iwal di pribadina maka apapun alasannya apapun resikonya dan siapapun orang yang menjawab itulah pelakunya saudara. Kuring mayaki na waktu ecet nyebut ayat pasti menjadi napikeun jeung hatengan ukur kagorengan batur. Nu aja dina pikeun jeung hatengan ukur kesalahan batur, nu aja dina pikeun jeung hatengan ukur kakaliwan batur nu gede, nu leutik di gede-gede nu eueuh dicokeran apa di bejalan nu batur jeung batur. Kalau pribadina salah, poro-poro di den ulama minta papatah jeung dia di rumah sak kengehan. Perintah siapa di antara kita akan masuk surganya Allah. Terang atau surah membuka asal ke surga. Terang akan terang atau surah membuka asal ke surga. Ujian itu baru mau sendiri sana sendiri. Ujian akan baru mau sendiri sana sekolah. Ya aja. Ungaran Muhammad Ridwan. Itu ujian sih kan udah perintah jalan benar. Dipandang ku akan segalanya perintah jalan segala bisa. Ya ubung-ubung ku ibu-ibu di Ramadhan, ku bapak-bapak di Habib, ku para kiai di Sangan, ku para ulama di Pisono, ku para tokoh di Pidulur, ku para sepuh di Pisobat, ku para kin pejabat. Kayaknya saja Muhammad Ridwan ini orang yang mulia, saudara, orang yang pintar, saudara, orang yang serba bisa. Padahal itu hanya menurut kasat mata belaka. Ingatlah ibu bapak, belum tentu Muhammad Ridwan masuk surganya Allah. Tantangan ambil buat kasur cepat dulu tidak semua apa yang kasur garu kalau bukan apa jalanan kamana kecil jalan ke Jogja kadir mah akan kapalihoetan kemana mah jalan ka surga kadir mah alayeun kapangajian kapangajian ini kompak bukan urusan diri untuk kapangajian tuh. Kita salah duduk jadi. Ada nulis kamu. Lumayan ada terima lupas tiga tek mengadang itu luput tadi bu. Kesetelan. Dededer. Kudawuh Nabi sahajalman. Anu angkat karena tempatnya remu mangkai terjama bakal dipaparinan jambil nambah ka surga amin sajaman malaikatkeun sampean lipatkeun leungeun di mana kuning ati ngandungkeun bumi sinaran teh diangkat kana tempat tolabul ilmi bade nutik pangarti ti para kiai mangkai terjami bakal diampura dosa kan malaikatkeun sampean amin rengkahna jadi ibadah cepatna jadi ibadah salikna jadi ibadah lunggutan siksa satu kali ya jam laporan dulu ada di Padang pasti nunjuk mahes. Mahes cetak siap cina utara nunjuk tadi setelah cukup mahal. Kembalinya setelah mati.
Mugi-mugi urang sing jadi ahli sawarga. Tapi maaf saudara, tidak semudah itu Allah menjamin surga bagi orang yang berangkat ke pengajian. Di sini masih ada sistem negosiasi. Ditanya apa sih latar belakang pangdatang, ditaros naon faktor pendorong napang anjur, ditalungtik naon motivasi napang hadir. Kuring tergerak ngeleuceuyeuh, kuring teu gumah ningali akang hempak berbayasa. Kalau seandainya alasan eceuk ngadeugeut, alasan akang datang ka dieu ku peda mubalikna kiaina di luar daerah. Awas ya Pak. Peda we aya kiai di lemur batur. Aya nu saton kiai. Yang tadi nyarios ke saton itu. Ini mengukur sabrak kilo. Itu bagus. Waktu talang sapi dari ya direncangan lagi nang ku awawe Perancis. Ai ku parewot kilo. Oh, mungkin wae kan munakin ngaji ku tadinya ke urang sing nerak sing biasa amal. Ya Rabbal awas. Kita ayat kiai pilpul batur daratan arayo. Sementara kiai selamat cai maparinan pangarti kuda datang mingguan ukur 5 siji pamain inti aki-aki jeung nini. Bagian sepuh salebur maparina ilmu pituduh jeung pangguru kuda datang ukur 50. Bagian ulama setempat maparina ilmu papatah jeung pengajakan tatongan ukur datang tek 5 eta-etan. Ketika jemaah itu ditanya, spontan mereka menjawab dengan bahasa yang sangat gampang dari mulutnya. Angkutan lagi nang mingguan waktu pas kamari di Haji Erwin, dengan Keloma, kamu balik nau dari timbul urang. Tidak aman dengan bener. Hari ngaran pengajian mingguan tidak ada cenderung aja. Ada penerajapan yang memulihkan kapan sampai di nomor batu itu kena rame. Kalau di nomor macam apa mau semingguan maka serutin mata bosan ngomongnya di desa tempat. Awas Bapak Ibu kubu kripuh kutu kupituduh yakin mangungkuk isu gubernur nu jauh. Ece akan sangsara bangsa ku kabodohan. Yang dipimpin doa naliungan, yang dipimpin doa syukuran, yang dipimpin doa dina tasyakuran. Yakin ibu bapak mual mudah wali kota Manggang akan ece gaduh papaten gaduh papati. Boga nungguling na rumah tanggi. Yang dijampai saya aja suci. Yakin mual ngikip dengan bupati nu tepi. Ingatlah saudaraku, yang punya peran melayani, mengayomi, melindungi, bukan hanya motor polisi. Yang punya peran itu di masyarakat, termasuk kiai satempat. Tuh. Wah diobat, berurang sadari. Tanpa adanya kiai di intern manapun, yakin kehidupan manusia akan seperti binatang. Na'udzubillahi. Makanya saya dengan tokoh masyarakat di Cipaku mengadakan satu forum ulama, umaro, agnia, ngaji. Ayo mau cari cet yo. Terus bisa MCT bela moga-moga we asik ditampi iman itu. Agar lupain atuh. Nambung aja ditampi iman Islam itu. Itu. Awas itu dia setentok. Nuku dulu memulai kurang. Harus gitu baca seperti nama banjur nanti ini kalau haji kawapan itu dan ngawal dan dua itu dan ngawal ayo mengingatkan eta wahajib di jeruk kerboga gawe tahajud jurig di siapa kilo air.
Saya jalan masa kaya bapak. Bertahajud, tahajud obat gitu. Waalaikumsalam. Aeta, abdi, oh kunang, wajah macam kena. Nanti kan budak kare, menawi berkah doa doa haji. Sampai wajib. Tuh satu nuhun wajibnya permios geuleuh eta. Sugan aya huruf kuno. Goblok-goblok aja. Jadi kakinya kita montong sok lawuh gerbuduh lur. Betul. Rek nyalon anu, rek nyalon itu, rek nyalon ieu nembe ka kiai. Nyuhunkeun doa, tapi waduh anjing, bodol, ai suara eueuh mah anger we karpet ge dilulunkeun deui goblok. Gitu Pak. Iya. Mun eta diantar sanes. Mugi-mugi para ulama hiji diberkatkeun yuswanani. Nu kadua diberkatkeun ilmuna. Diberkatkeun harta bandana, diberkatkeun kulawargina, nyaangan ka urang ku fatwana, sasarangan jeung urang dugi ka surga Allah Taala. Ya Rabbal Alamin. Tapi maaf saudara. Orang yang mana lagi yang dijamin oleh Allah? Setiap langkah, setiap pergerakan, aktivitas manusia yang mana yang dijamin surga oleh Allah adalah orang yang punya modal dua rupa. Hiji modal batin, yang kedua modal dohir. Apa yang dimaksud modal batin? Adalah nanti bukti ece angkat kan dia ikhlas, rito, lapaksan te, dipaksan te, tapi maksa terus te. Awas jangan dianggap sepele Pak. Faktor maksakan itu adalah wujud nyata realisasi daripada perjuangan bangsa dohir. Dan abdi yakin bujeng-bujeng anu tebih nu caket teu maksakeun mah moal da komo hud komo tir terus kitu teh hiji ikhlas, dua maka ulah kudu di jeung ulah ka. Mari kita kemas dulu dengan salah satu judul lagu Ulah Terpaksa dengan versi sungguh terpaksa. Olah, ya itu Roma Irama, Rawahu So.